jeung Sumping di Curug Madi Kamojang, salah sahiji tempat wisata alam anu aya di Garut, Jawa Barat. Tempat ieu kasohor ku kaendahan alamna anu masih kene asri, jauh tina riweuhna kota. Hawa di dieu karasa segar pisan, dipapaesan ku tetangkelan hejo anu ngajadikeun suasana jadi leuwih tenang jeung matak betah. Dengan saukur tempat wisata biasa, Curug Madi Kamojang oge jadi pilihan anu pas pikeun anjeun anu hayang ngalepaskeun capek tina kagiatan sapopoe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula jeung Suping sadayana ayeuna Abi Iqbal Permana sareng Rencana Abi Kamandala Putra. Ayeuna arurang menuju di jalan ka Curug Madi. Hayo. Pikeun ngahontal lokasi Curug Madi, arurang kudu leumpang heula ka jalan setapak sanajan rada capek tapi kabayar ku kaendahan alam. Pikeun ngahontal Curug Madi Kamojang, urang kudu ngalangkung jalan leutik anu rada nanyak jeung kadang-kadang licin. Di sepanjang jalan, urang disuguhan ku pemandangan alam nu endah, pinuh ku tantangan jeung sora manuk anu silih sahut, ngajadikeun perjalanan teu karasa capek. Salian ti eta, urang oge bisa ninggali rupa-rupa tutuwuhan leuweung anu tumbuh subur ti mimiti pepelakan leutik nepi ka tangkal anu jangkung ngajulang. Kadang aya oge sora serangga anu nambahan hirupna suasana leuweung, ngajadikeun urang karasa siga keur petualangan di alam bebas. Sanajan kadang kudu eureun sakedeung pikeun reureuhkeun napas, eta jadi bagian tina nikmata perjalanan. Sabab unggal juru jalan nawarkeun kaendahan anu beda-beda sarta teu matak bosen. Pikeun dulu anu rek dieu disarankeun tetep ngajaga kebersihan jeung ulah ngarusak lingkungan supaya kaendahan Curug Madi tetap lestari. Saatu sabaraha waktu lempang, sora cai nu ngaguru mimiti kadenge ti kejauhan. Ieu nandakeun yen urang geus deukeut ka curug. Rasa penasaran jeung sumanget beuki nambahan, hayang gara ningali langsung kaendahan anu disumputkeun di tengah leuweung ieu. Dina tahap ieu, rasa capek hampir teu karasa deui sabab geus kaganti ku rasa bunga jeung teu sabar. Angin tiis anu ngahiliwir nabrak kulit nambahan rasa segar, sedengkeun sora cai anu beuki jelas ngajadikeun suasana karasa leuwih hirup. Lingkungan sabundeureun oge katinggali leuwih lembab jeung hejo, tanda yen sumber cai geus teu jauh deui, sarta eta ngajadikeun unggal lengkap pinuh ku hareupan pikeun ninggali kaendahan curug anu sabenerna. Sanajan perjalanan anu panjang capek tapi kabayar ku pemandangan endahan Curug Madi. Akhirna urang nepi ka tujuan. Curug Madi Kamojang nembongan kalayan kaendahanana anu luar biasa. Cayana murag tina jangkungna kalayan kuat, ngahasilkeun sora anu ngaguru tapi matak nenangkeun. Cayana herang tur tiis pisan ngagambarkeun alam anu masih kene bersih jeung alami. Di sakurilingna aya batu-batu badak jeung pepelakan hejo anu nambahkeun kaendahan tempat ieu.
Loba pangunjung anu ngamanfaatkeun ieu tempat pikeun reureuh, nyandak foto atawa ngan saukur ngarasakeun suasana alam anu damai. Lamun urang cicing sakedeung bari ngadengikeun sora cai anu terus meurag tanpa eureun, aya rasa tenang anu hese dijelaskeun ku kecap. Cipratan cai anu halus kadang karasa nepi ka beungeut, nambahan rasa seger jeung ngajadikeun pangalaman leuwih nyata. Suasana di sabundeureun curug karasa pisan alami, jauh tina gangguan, sahingga jadi tempat anu sampurna pikeun nenangkeun pikiran, nyegerkeun rasa capek sarta ngarasakeun kaendahan alam anu sajati. Abi di dia sarang teteh Sani abi badai naroskeun pertanyaan-pertanyaan. Nu kahiji, naon anu menarik di curug ieu? Tempatnya indah, terus ikonik gitu, ya alam banget. Terus perjalanan lagi mudah ditempuh untuk kalangan muda, sareng tua oge. Nah, anjeun milih curug ieu jang tempat wisata. Saket di bumi, kandungan beberapa meter. Sekarang tempat itu terkenal gitu, jadi asa menarik pengen didatangan. Di mana anjeun nyaho tempat wisata ieu? Misalkan di TikTok, di Google Maps atau di mana? Pasti di TikTok karena anak sosmed. Jadi di TikTok reviewnya bagus. Jadi penasaran ke tempat ini. Kumaha pengalaman anjeun di curug ieu? Happy orangnya bararaik. Pemandangan lagi bagus terbayarkan. Simaksi lagi murah ngan 8.000. Jadi aman lah low budget. Sekian, terima kasih. Ku ayana tempat wisata alam sapertos kieu, urang di pepatahan. Yen alam teh lain ngan ukur pikeun dinikmati, tapi oge kudu dijaga ku urang sadayana. Lamun urang teu miara kebersihan jeung kelestarianana, bisa jadi kaendahan ieu bakal leungit saeutik-eutik. Ku kituna penting pisan pikeun salawasna ngajaga lingkungan, henteu mikeun runtah sembarangan, sarta hormat kana alam supaya generasi nu bakal datang oge masih bisa ngarasakeun kaendahan Curug Madi Kamojang. Teka rasa perjalanan urang geus nepi ka tungtung. Kaendahan Curug Madi Kamojang ninggalkeun kesan anu hejo dina hate. Mugia kaendahan alam ieu tiasa terus dijaga ku urang sadayana. Hatur nuhun parantos nuturkeun perjalanan ieu. Dugi ka patepang deui di acara salajengna.